Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Ya, pegawaian imah geus bareres. Ujungna usaha ieu mah kokore. Ulah beakeun ku hayam. Ajeun usaha mah naon wae. Ai meuning dek mulung lumayan jeung jajan budak si Lela jeung si Jamila. Jajan marulu kan eta budak teh. Ajeun ai moal era-era ieu. Mulung we. Lela. Jamila. Gak ada siapa sok sing rareng kalau kena wae gerah harudang. Gerah nyararat. Icing mie dek kokoreh kala nya. Jangan parat. Jangan parat embe. Mirak mulung kala nya icing nya. Icing ulah pasarea. Anya emang nagis barang sak disusah ti. Leuleut kene aing geus biasa Moe era ieu mulung ge. Aing jeung para budak sudah ge. Bismillahirrahmanirrahim. Mi, ngilu, di segala ngilu-ngiluan gak ada, mi, ulah, mi doang mau ngulung mah nyai mah ulah ngilu susah kos mi, udah icing wae di imah, icing mau kan di imah, doakan mi sing menang runtah lobanya, Orang yang ngilu itu duit ku mi geus jajan sering 2.000, mau kayak ngilu. sabrodo teh, icing mau kan di imahnya. Arulin lah, arulin. Cing. Tanya kajero deh yuk. Ayo. Ayo. Tanya, 2.000. 2.000 lah. Teteh, masak-masakan yuk. Iya, teteh. Nah, sana. Masak-masakan yuk. Ngapain tuh masarnya, tenang. Misalnya kan nih, teteh, gonceng. Kamu entah gonceng nonton mulu, teteh. Masak-masakan naon? Hari dah. Tenang. Itu kan yang mana, sore. Mie nang mere. Kok mahak-mahak eh. Teteh, masak-masak itu kerupuk neng, teteh. Ulah. Lo enak, teteh. Kalau neng, teteh. Saya nanya tanya. Iman lu teteh. Mie. Teteh mah. Anu teteh mah, anu teteh. Tuh bawa teteh. Mana belikan mie? Mana belikan mie? Teteh siapa nak? Bung. Teteh siapa? Teteh mah. Mampore. Teteh. Oh teh, ulah.
budak teh bener enggak isuk recet. Nih. Buru teteh tama. Buru teteh. Tak bener nak enteng. Budak teh agaran yang pisau enggak isuk. Hilang. Teteh mah galak kan. Bilang mie, bilang mie. Ima tenu teteh. Ini teteh diberi mie tadi itu. Ilmu teteh jam 5 ngawal. Bilang mie. Ini mau bejakon. Teteh mah galak kan mie. Bilang mie. Ayo coba. Teteh galak mie. Ye. Anu teteh. Bukan gerak yang saya teh budak. Sate goreng. Nyako. Aki-aki goreng. Anak saya emang saya teh enggak itu kebangan yang kurang ya. Jauh nih tai budak-budak teh. Mana kawan sih? Kaki goreng. Burutnya. Burut tahan. Budak teh jauh nih tai budak teh. Ih, mana indung sia kali ya? Budak-budak melawan tak kalah, ha? Burut, aki burut. Benar saya baru tak benar-benar jauh nih tai. Burut. Mana kawan sih emang? Emang budak teh jauh nih tai. Burut. Burut. Ada apa nu lompatan? Aya naon? Itu anak saya emang Ji. Ugaran yang enggak isuk enggak sore. Itu darah emang enggak mau enak ditonggol make bobongkotan bambu. Anak saya emang eta. Tidak tahu. Perasaan itu mah yang ngontrak di rumah Neng Wati. Kalau ada teh kuduna mah si Wati imana tapi si Wati ge mangkat tekannya huan ke mana? Oh eta budak duaan garang pun kos ke kiri. So, sore isuk guaran dan aing mah da. Kalau saha emang kona sih waon tuh kalau na eta saha emang budak teh. Tuh diwaras sugan. Tuh hari dong. Kagak tahu. Dengar-dengar katanya ngarannya Bimani. Saya juga belum kenalan. Iya, tiap hari teh meni gararandeng, meni bararisik, meni unggah poe, pejeh anakna. Indungnya ge kayak gitu. Tiap hari teh ngabeberewekan wae. Atau adik itu mah di rumah anyar menurutnya katak pindah. Dikontrakkan sama si Wati. Terang bara atunya di rumah anyar mah izin kan naon kata tangga teh salaman heula kenalan meni. Malah rare dia unggah isuk at aing kuliu. Ngurusan beheula dia. Ji Ya udah atuh. Loba gedenya lumayan seetik-etik kan. Jajan si Lela. Pengen di paraban Aqua. Dom, biasa eta kulo banyak. Emang dah yang boga pipiaraan. Mayan boga embe mah. Di 2G. Loba dia nonton loba. Mama ulah era mah lapar. Mudah-mudahan wae si Lela jeung si Jamila geus gedena teh eraannya. Mana kitu tah getol gawe. Ih. Aya
Beda. Muat. Jam ini. Beda, Mas. Iya mah manggih nya, iya mah manggih. Rezeki mah rezeki selera, tidak mila. Ih, lo apa geuning ieu? Salahnya ieu bicenan duit. Aing pulungan. Tah ieu kuat rayap. Aing beunang sepoe 50.000 aing jual. Jajan budak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Waalaikumsalam. Biasa keur mulung, Cek. Mulung apa teh? Keur mulung duit. Piduiteun maksudna, Cek. Keur mulung piduiteun. Oh, mulung. Kunaon, Cek? Aya naon? Rek mere duit apa ka urang, Cek? Katempo nama geuning piduiteun nya. Oh, emang teteh rumahnya di mana? Dari mana? Perasaan saya baru ngeliat. Teteh di mana? Dari mana? Ti belah kulon, Cek. Ngontrak tadi dinya diurut imah si Wati. Kenapa atuh ngaran urang? Maneh. Oh, ngontrak bekas rumah Biwati. Ya, sapna, Cek, teh. Ya udah ngobrol tuh di sini. Ayo, teh. Mak Elce rek ka mana geus geulis kitu? Rumah saya mah itu, teh, deket. Atuh deket na eta mah, Cek. Nya urang teh jauh ieu, ti urang enak jadi tatangganya, Cek. Iya. Atuh urang mun teu boga beas babari ka Ece wae. Pas Ece jelema beunghar nya. Loh. Boleh. Datang aja ke rumah. Ece rek ka mana emang geus geulis kitu? Mau ke warung, teh. Tutup warungnya. Iya, garam habis sama itu penyedap. Oh iya, teh. Rajin banget. Emang suami teteh kemana? Kok teteh yang mulu nggak kerja suaminya? Salaki urang mah raga ka sumur, Cek. Maksudnya? Gitu urang mah, Cek, boga salaki ge asa teu boga salaki. Atuh urang tara dinapkahan. Anak urang dua ge, boro-boro di pikiran jajana. Henteu. Makana urang sanajan boga salaki ge asa jadi randa, Cek. Pongpet deui sugan, Cek, nya. Allahu Akbar. Kok teteh mau sih mulung? Teteh kan masih muda, teh. Atuh kumaha deui, Cek. Pagawean urang mah tibang mulung, tiba heula ge ti leuleutik. Ya kuli nyeuseum, kuli nariska naon we, Cek. Ke Ece amun dek ngulikeun mah ka urang wae nya, Cek. Lumayan jeung jajan budak. Saeutik-eutikeun. Pokoknya saya mah nggak mau nyuruh-nyuruh orang, teh. Maaf aja. Bukannya saya sombong. Tapi ya saya mah nggak mau ntar barang-barang saya diambil. Sekarang kan teh rupanya baik pakai kerudung. Mau juga maling-maling. Kabina si Ece mah. Urang mah sanajan goreng patut, sanajan malarat ge teu kitu ieu, Ece. Engke mah pagawean mah ka urangkeun we heuh. Insya Allah.
Itu kos aya rotinya. Apaan teh? Ih teteh. Heula, Ce. Apa? Urang manggih ieu manggih roti ti runtah. Itu kotor teh. Ieu, Ce, plastikan. Urang kan nyarap. Jangan teh, itu kotor. Itu kan di tempat sampah teh. Banyak kumannya. Kan nyarap urang, Ce. Lumayan. Tapi pantes sih teh. Teteh makan dari tong sampah, dari tempat sampah. Teteh kan kerjanya juga ngambil sampah. Ya kehidupan teteh juga gak jauh dari sampah ya teh. Maaf, saya terlalu jujur orangnya. Heuh, Ce. Urang mah emang jelema susah. Kumaha tuh, Ce? Aku mah meureun mun teu kitu mah urang nyeri beuteung. Solatri. Ka rumah sakit mah pan biayana, Ce. Heuh, Ce, kumahakeun deui atuh? Nih teh, jadi perempuan mah harus resik teh. Makanan harus bersih, muka harus bersih, badan harus wangi. Gimana teteh nggak ditinggalin suami teteh coba? Makannya aja dari sampah di tempat sampah. Terus mulung sampah. Kehidupan teteh itu emang kayaknya ya emang kehidupan teteh berbaurnya harus pantasnya sama sampah teh. Maaf ya teh. Kumaha atuh, Ce? Heuh, ai kadaangan aya. Ai eueuh, urang kudu ngakana batu. Ih, ku kabinanya. Heuh, jelema beunghar mah jelema loba duit. Meuli wedak, meuli skincare. Kugu urang mah, heh, tarigu ge eueuh. Meni utang teuingeun. Urang ge lain hayang ieu kos kieu teh, Ce. Kumaha atuh ah? Hi, masa nu hayang ngahiji jeung runtah. Sanu hayang ngaduk-ngaduk ngahiji jeung laleur, bilatung. Atuh sugan, Ce, aya ngahijina jeung runtah. Atuh isukan mah moal nyaho ieu. Urang teh ngahijina jeung kalakai. Ih, pabina. Meni sugan teh mah rapih kitu teh bager. Bager datangna doang nya. Sarua wae geuning. Sudah. Kok marah teh? Itu kan kenyataan teteh hidup teteh teh. Ya maaf aja kalau ternyata kan emang begitu teh. Jadi orang miskin mah gak usah belagu. Aduh, udah miskin, belagu, makan dari sampah aja belagu tuh orang. Dasar orang miskin. Bina-bina teuing eta jelema. Main salah naon? Aing mah mah nyeri, ku salaki aing dikitu-kitu. Ayeuna ku tatangga ge anyar dikitukeun keneh wae. Aja aing sok sedih wae inget ka anak aing teh karurang parah.